Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Urang bade nampilkeun pangjajar acara tentang acara perpisahan sekolah. Nami abdi Naura, Nami abdi Revita, nami abdi Hafsah, Nami abdi Peter, nama abdi Nadira. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun nukasuhun ka Pupuhu SMPN 1 Bekasi, Pupuhu Dinas Pendidikan, Komite Sekolah, guru-guru SMPN 1 Bekasi, bagia siswa-siswa SMPN 1 Bekasi. Ibu miwah bapak saderek sadayana, kum kadulur-dulur nu pengku mitra barayan nu satia kana basa jeung budaya Sunda. Sataacana sumangga urang sasarengan nyanggakeun puji sinareng syukur ka Gusti Nu Maha Agung anu parantos naparin kasehatan sareng kakiatan ka urang sadaya. Alhamdulillah ku jalaran nikmati mantena dina danget ieu urang tiasa cempel ngariung di ieu tempat dina raraga paturat tineung kelas 8 SMPN 1 Bekasi. Shalawat sinareng salam urang sanggakeun ka junjunan alam Nabi Muhammad SAW ka para kulawargana, para sahabatna, kali urang salaku umatna. Amin. Langkung dipayun simkuring sejak nyanggakeun pangwilujeng rehna siswa-siswi kelas 8 parantos lulus ujian nasional tahun 2018. Sateacana di dieun aya sababaraha rupiah acara. Simkuring bade medarkeun heula rutuyan acara dian tawisna. Kahiji bubuka, kadua ngahaleungkeun lagu kabangsaan Indonesia Raya, katilu pangbagia ti kapala sakola, kaopat acara pokok, kalima ngaoskeun doa kagenep panutupan. Supados teu nyangkolong kana waktos, sumangga urang kawitan wae ieu acara ku aosan basmalah sasarengan bismillahirrahmanirrahim. Acara salajengna ngahaleungkeun lagu kabangsaan Indonesia Raya. Dirije ku Naura, hadirin dihaturan ngadeg. Mari rancangan kita ngahaleungkeun lagu kebangsaan Indonesia Raya. Birama opat dimulai dari ketukan keopat. Hiduplah Indonesia Raya, hiji dua tilu opat. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dihaturan linggih deui. Salajengna pambagia ti Bapak Kapala Sakola. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langkung dipayun simkuring ngahaturkeun hatur nuhun ka pihak panitia anu parantos masihan waktos kanggo sasanggem dina ieu acara. Hapunten anu kasuhun.
Saupami dina ieu bantara aya pisanggem anu kirang merenah, boh basana, boh tata kramana. Bapak sareng ibu guru, katut para sepuh nu hadir di ieu tempat. Kitu deui murid-murid anu dipikacinta. Dinten ieu dina raraga paturai tinang murid kelas 8. Tipayun mangga urang sasarengan nyanggakeun puji sinareng syukur ka Gusti Nu Maha Suci. Reh maparinan taufik sareng hidayahna. Dugi kadanget ieu urang sadaya aya dina sehat wal afiat. Pamugi ku kasumpingan urang sadaya kenging ridho ti Allah Subhanahu wa taala. Sholawat sinareng kasalamatan mugia dileleurkeun ka junjunan urang sadaya Nabi Muhammad. Ku jasa mantena anu parantos maparin fatwa ka urang sadaya dugi ka terang mana anu hak sareng mana anu batil. Mugia urang sadaya kalebet umat anu taat kana ajaran mantena. Bapak sareng ibu guru sareng murid-murid anu dipikacinta, sim kuring atas nami kapala sakola seja ngadugikeun katineng kedah lisan dina raragap paturai tineng. Bapak sinareng ibu guru anu dipikacinta, cunduk waktu ninggang mangsa henteu karaseun parantos 3 warsi marane sakola di SMPN hiji Bekasi. Mugi-mugi ilmu anu marane dapatkan salila diajar di sakola iasa mere mangpaat haturan kedepannya. Kuring bareng guru-guru anu sanes napikeun hapunten anu teu aya terhingga tina sagala kalepatan anu urang perbuat. Ajaba ti eta kuring doa bade mugi-mugi marane jaga iasa neruskeun sakola kaatikan anu langkung luhur. Mugi-mugi marane iasa baroba kaayaan siswa-siswi anu mending deui. Mugi-mugi langkung kersaan diajar serta taat ka piwurup bapak sarta ibu guru. Kalih ti eta sim kuring saparakanca seja neda pidua ka bapak ibu guru supados tiasa neraskeun diajar ka sakola nu langkung luhur. Teu hilap ka adi-adi sadaya nu masih kena aya di bangku sekolah. Mugi sing getol diajar sareng sing taat kana piwurup bapak sareng ibu guru. Kitu oge ka alma mater urang sadaya. Mugia sakola ieu sing langkung nanjer ku prestasi-prestasina. Katut pangusina diharapkan sing tiasa ngajagi ngaran ieu sakola. Bapak ibu guru saayanu sami naair nu dipikacinta. Sakitu biantara ti sim kuring mung sakitu anu kasuhun. Ieu biantara bade dipungkas wae ku sisindiran. Saninten buah saninten dipilih di parapatan. Hapunten abdi hapunten bilih seueur kalepatan. Wabila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ka Bapak Kepala Sakola anu parantos ngadugikeun diantara anu sakitu mundelna. Mudah-mudahan aya manfaatna kanggo urang sadaya. Salajengna acara serahan kado ka siswa berprestasi. Kapangserna naura sumangga dihaturanan. Iya, apresiasi dari sekolah atas prestasi Naura. Mugi-mugi bermanfaat, tekenging enggal berpuas salira, serta teras diajar supados iya
supados iasa berprestasi deui. Hatur nuhun. Ieu bade sok kuring emot. Tatanging enggal berpuasa lila serta terus diajar supaya ia iasa berprestasi deui. Salajengna ngaoskeun doa dina leresan ieu bade dipimpin ku Nadira. Mangga dihaturkeun. Ya Allah, anu Maha Esa, sanes kanten puji sarta syukur urang panjatkeun ka hadiratmu, nuhun nikmat sarta rahmatmu, ku kituna di poe ieu. Dinten ping sasi sarta wasih. Urang ngariung di tempat ieu guna ngiring acara perpisahan murid-murid urang kulantaran etanya Allah anugerah pilah acara ieu. Ya Allah, anu Maha Kawasa, urang jadar sakti nuhna ya Engkau lah Pangeran anu Maha Kawasati sanes kanten hiji halna. Engkau anu nyepot sanes kanten Rusiah abdimu. Engkau lahnya Allah anu mempergilerkeun saing warta uni kasasi sarta wasi kawasi. Kukituna pipisahan putra urang tak terelakan sarta geus dipigawe dina ayeuna luhur widimu nya Allah. Ku lantaran etanya Allah limpahkanlah ka urang sadayana mangrupi kakiatan, kasehatan, pangabisa sarta maumunah pitandangmu guna wangun generasi anu salakan di mangsa-mangsa anu bade sumping. Ya Allah, anu Maha numere urang jurkian jeung siswa urang anu anyar parantos matkeun atikana di tempat ieu teh abdi mu anu dihaif anu samenukeun bimbingan sarta pitunjukmu ya Allah. Kuna eta bimbing sarta bikeun pitunjukmu haturan neruskeun pendidikannya dina jenjang anu langkung luhur. Margi Engkau lah zat anu Maha Pemurah sarta Maha Numere. Ya Allah, anu Maha Masihan pitunjuk lab kiwari gagara urang parantos aya dina parentangan warsi sarta henteu lami di negara urang menyumpahan pesta demokrasi pemilihan presiden sarta wakilan presiden. Berikanlah petunjuk serta bimbinganmu haturan iasa milih pamimpin anu tiasa dipercaya patanah sidik sarta tablek pamimpin anu iasa mangayung galarea. Pamimpin anu iasa memperkokoh sarta mempersatukan bangsa sarta negara anu urang cinta. Urang mentak kamunya Allah kirana sadis kantan cocobi mengrupi musibah anu tumiba wargi-wargi urang sarta bangsa urang saya mengrupi cah lini bumi tanah longsor penyakit serta balai iliana Engkau akhir kalawan maunah tandangmu. Tunjukkanlah urang nu susna kapara pamimpin urang sarta kasu sakuma komponen balaraga lan anu lempeng sarta leres anu Engkau ridhoi nuju ka raharjaan anu munggu. Ya Allah, anu Maha Pengampun, urang nyadar yen sanes kanten karunia tanpa pangestomu bade werang tak bermakna. Sanes kanten abdi tanpa restumu bade sirnati ditelek pamrih. Sanes kanten kalepatan tan ampunanmu jumeneng ieu tak bermakna. Sanes kanten usaha tanpa Tuhan yang bade sia-sia tahatina. Kukituna ya Allah hiji padukan manah pamimpin urang kalawan rahayatna. Guru kalawan sasamana guru kalawan siswana, sepuh kalawan putra putrina, carage kalawan pamajikanna. Kukituna terjalin keluargi anu harmonis. Guna sareng sami ngawangun negara urang khususna wewengkon urang. Anu urang cinta nuju meureunkan anu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Ibu miwah bapak anu simkuring dipieun hormat turutoyan acara parantos dilaksanakeun. Mugi-mugi ieu acara teh aya mangpaatna. Rupina ieu acara teh urang pungkas wae simkuring Revita reda dihapunten samudaya kalepatan. Hatur nuhun kana perhatosanna. Mangga urang tutup ku asoan hamdalah sasarengan.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari urang, kurang lebihnya mohon maaf. Mugi-mugi bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.